Sekaca heulan lah. Wih jaganteng aing. Aing dek ulin lah minta jajan ke emak. Mak minta duit jeung ulin. Mintaan duit bae onggal poe. Renehok kitu keur corona. Atuh mah corona mah ulah jadi alasan teu mere jajan ke anak. Ya 500 bae. Astagfirullahaladzim. 500 mah hikana naon mak? Meuli permen kopi jeung menang kilu. Geus ulah karotes bae ka emak. Hidup mah kudu prihatin. Teu budak di luar. Hirupna pada susah. Boro-boro jajan 500 perak. Dahar gencan tentu manggih tiap poe. Geus hirup mah kudu prihatin. Hooh mak. Daripada jajan jeung ulin. Mending belajar di imah. Ingat protokol kesehatan. Ngerti?